Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangudi sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyanak hiji jejer carios Jawara Tileuweung Hideung bagian anu ka-14 dinten aya baraya. Anca garapan anu katunda nyaeta dogikeun ka kajahatanana si Baron, terus Ki Balong Wesi sareng ditapak geni nuju mahabu na gitunya baraya. Ngaruksak katiap lemur terus dugikeun kadinya tangke urang alih carios cidinya terus dugikeun kadinya nya pami telepat. Barasuna mang anu haturkeun nuhun pisan anu parantos subscribe, like, sareng komen kana kolom komentarna. Atuh kentun-kentun nama kanggo sadayana wae anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Mugia ieu pidangan dongeng teh sing janten panglipur kanggo kalbu pangobarah kana manah kanggo baraya Sunda sadayana. Sae mah henteu ti Mang teh baraya kitu nya, mung ieu mugia we sing nya sakedik ageungna. Aya hiburan kitu da maksudna bade ngahibur Mang mah kitu nya baraya. Mugia katampi ku sadayana gitu. Sumangga baraya sapados teu nyang kolong teuing kana waktos. Pidangan dongeng Sunda dina jejer carios Jawara Tileuweung Hideung bagian anu ka-14 masih karangan Mang Nyalira ku Mang Sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Si Baron jeung pada baturna kadienakeun mah wani maehan ka urang kompeni teh. Sedengkeun kakuatan kompeni anu ditugaskeun di eta wewengkon kawilang saeutik anggotana. Beda jeung di wewengkon anu sejenna. Jadi teu matak aneh lamun wewengkon anu dareukeut ka Pasir Siluman mah kabeh oge unu teu di raranjah ku si Baron jeung pada baladna mah cag urang tuna heula lalampahanana si Baron jeung pada baturna baraya. Pon kitu deui Ki Balong Wesi jeung Kitapak Geni anu masih keneh ngajalankeun kana kajahatanana. Urang teuneun dihaneuleum sieum, urang tuna dihanjoang siam. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Ayeuna urang nyaritakeun kaayana Martali anu basa dina peuting harita awakna dipanggul ku saurang jalma teh dibawa indit ti dinya. Sanggeus eta jalma kaluar ti jero lemur tuluy manehna leumpang muru ngaler ku rebutan di nu bala meulah poekna peuting. Beuki lila eta jalma teh beuki jauh ninggalkeun tempat anu tadi teh. Tapi sanajan nya ge geus jauh leumpangna bari jeung memanggul awakna Martali anu disampaikeun dina tak-tak katuhuna. Katanyona teh siga nu biasa we. Kawas nu teu ngarasa capek jeung berat. Leok jalma anu beungeutna ditaregos teh mengkol ka kenca nurunan jalan satapak anu disahanapeunana gawir. Eta jalma tuluy leumpang bari manggul awakna Martali. Teu lila ti harita manehna manggihan jalan anu rada datar. Teu pati jauh ti dinya katenyo di hareup aya hiji guha. Sahanapeunna gawir anu nying hareup kawetan. Di hareupeunna eta guha nampeu aya palataran anu rada lega anu di sisieuna rajeg ku tangkal kai galade. Sanggeus eta jalma aya di hareupeun lawang guha bus manehna katenyo asup ka jero. Sanggeus ari jero awak Martali
nu keur disampaikeun dina tak-tak katuhuna teh digolerkeun ku manehna dina batu ampar. Ari awakna ditangkarakeun, bari sirahna ditilaman ku dangdaunan anu meunang ngarawelan manehna di jalan. Saila muru ka eta guha. Maksudna mah meh teu tiis teuing we cenah kana sirahna. Rengse ngagolerkeun awakna martali, geuk manehna diuk dina batu. Bari mencrong kana beungeutna martali nu keur ngagoler teu empes-empes. Geus kitu jung manehna nangtung deui tuluy leumpang muru kaluar. Layeuna wae rek neangan heula dangdaunan anu bisa dipake ubar keur martali. Teu sawatara lila ti harita eta jalma katenya geus balik deui bari mawa dangdaunan anu meunang ngala manehna. Bos asup ka jero guha. Geus kitu daun meunang ngala teh direnos dina saluhureun batu. Tapi kalembutna rengse direnos tuluy dibalurkeun kana tatuna martali. Kana leungeun katuhu jeung walikatna anu gudawang tapak bedog. Ari martali manehna mangan saukur ngagoler we teu eling-eling. Boga teuing keur di mana lelembutan manehna mah. Sabab can sadar kana kaayaan dirina sorangan. Rengse maluran sakabeh tatuna martali, jalma anu ditaregos beungeutna tuluy kaluar ti jero guha. Leumpang muru ka hiji tempat anu teu pati jauh ti dinya. Gog manehna anyog ka tempat anu dituju. Di dinya kasampak aya pancuran anu caina kacida ngagenyas herang. Anu kaluar tina sela-sela batu cadas anu aya dina beungeut gawir. Geus kitu manehna nanean heula cai ku ruas awi anu meunang mawa manehna. Sanggeus dirasa cukup tuluy eta jalma teh balik deui ka jero guha. Geuk manehna diuk dina batu bari nyicikeun heula cai kana batok kalapa. Geus kitu regot manehna nginum heula. Teu lila renghap atenyo narik napas jerona. Kaayaan harita di eta tempat wanci geus rek maju ka isuk. Hawa di sabudeureuna anu tadi karasana tiris teh ayeuna mah geus rada haneut meungesan. Teu lila ti harita panon poe anu air tebeh wetan mimiti kaluar tina panyumputanana. Ari cahyana nyorot nyaangan ka sakabeh eta tempat. Dipapag ku recetna sora manuk anu araya dina saluhureun dahan kai. Jika nu keur milu ngabarageakeun kana datangna mangsa beurang. Kaayaan di eta tempat jadi haneuteun ayeuna mah. Ku sora manuk anu keur ditempas jeung pada baturna. Dipirig ku hilirna angin leutik anu narebak kana dangdaunan. Daunna pating aroyak jeung arulang. Panon poe anu nyorot ti tebeh wetan. Cahyana mimiti ngahaneutan kana lawang guha jeung nyaangan ka jero. Ku kabeneranana teh eta lawang guha jeung hareupna kawetan. Jadi gampang pisan katojona ku panon poe teh. Kocapkeun ayeuna jalma anu ditaregos beungeutna. Sanggeus panon poe medal ti tebeh wetan, manehna tuluy kaluar deui ti jero guha. Leumpang muru ka sanapeun tangkal kai anu aya di hareupeun lawang guha. Geus kitu sirahna tanggah ka luhur, nenyo kana manuk nu keur aran nyeucleu dina saluhureun dahan kai. Didampal dengan katuhuna ngarawel kana regang kai anu leutik. Tuluy dipites-piteskeun. Geus kitu tungtungna eta regang kai teh anu meunang mites-miteskeun disareukeutan heula ku manehna. Geus meunang sabaraha siki regang kai anu meunang nyareukeutan. Tuluy eta jalma teh tangah deui ka luhur.
bari ngeceng kana manuk anu rada gede nu keur cicing dina saluhureun dahan. Sanggeus meunang lempeng ku paseuk regang kai anu meunang nyeuketan. Blesat paseuk dibeledogeun kana awak manuk. Lempeng pisan kana lebah ti korona. Srep paseuk nancep kana ti korona manuk. Kalayang awak manuk notog ka handap. Teu lila kepluk murag kana saluhureun jukut. Geus kitu manehna ngeceng deui kana manuk. Blesat paseuk blesat deui wae muru kana awak manuk. Srep keuna kana dadana. Kalayang kepluk manuk murag ka handap. Kitu jeung kitu we meunang sajongjonan mah. Sanggeus dirasa bebeunangan manukna cukup, tuluy eta manuk teh dicarekotan ku manehna. Dibawa ka lawang guha. Di dinya kasampak aya regang kai jeung dangdaunan anu gararing anu saacana geus meunang ngagunuhkeun manehna. Sanggeus dicarabutan heula buluna eta manuk jeung dibedelan peujitna. Tuluy manuk teh dibeuleum ku manehna. Daging manuk anu dibeuleum mending geus kaameu seungitna. Ihiliwiran ka angin-angin. Kayaan harita di eta tempat panon poe beuki maju ka luhur. Panasna geus mimiti karasa ayeuna mah. Teu lila di sajeroan guha kadenge sora jalma anu keur humarurung sing horeng martali anu keur humaragung teh anu geus mimiti eling deui. Tuluy eta jalma cengkat nyampeurkeun ka martali anu keur ngagoler dina saluhureun batu. Dek manehna diuk dibeh katuhueuna martali bari mencrong kana beungeutna martali. Ari martali nu keur humaragung bray panon manehna katenyo beunta tuluy nempo kana beungeutna jalma nu keur diuk di sagigireun manehna. Martali mending ngarenyag barang nenyo beungeut eta jalma. Sabab nu katenyo ku manehna mah beungeut eta jalma teh hideung ngabalegbeg. Beda puguh ditaregos beungeutna. Disangkana ku martali mah dirina teh geus paeh. Ayeuna keur di alam kubur cenah. Pok kadenge martali nyarita bari jeung nahan ka nyeri. Ampun. Ampura. Kuring rumasa geus loba dosa. Kuring ulah disiksa. Kang, di mana area Kang? Geuningan teu bange jeung kuring. Ceuk martali bari jeung sasamat kemudian dilanceukna kaki marta. Ari jalma nu keur mencrong ka martali manehna mah ngan sok urus seuri we. Teu lapok kadenge eta jalma teh nyarita. Anjeun mah can paeh. Masih hirup keneh kawas kuring. Ceuk eta jalma tuluy mencrong kana beungeutna martali. Martali barang ngadenge jalma nu keur aya di hareupeun manehna teh nyaritana kawas jalma. Pok manehna nyarita deui. Nah, nya kuring teh can paeh. Nah keur aya di mana? Kuring ayeuna teh atuh. Meuni poe kieu geuningan. Nah ya di alam kubur atawa di mana teh? Ceuk martali nanya deui. Anjeun mah di dunya keneh. Sarua jeung kuring. Ayeuna anjeun keur aya di jero guha. Emang eta jalma. Jadi kuring teh masih hirup keneh nya? Tanya martali. Nya, anjeun mah masih hirup keneh. Ayeuna ulah kaloba ngomong jeung usik heula. Sabab tatu anu aya dina awak anjeun keur diubaran ku kuring. Tembak eta jalma. Jadi anjeun teh jalma nu geus nulungan ka kuring? Tanya martali. Nya, tembak eta jalma.
Geus kitu eta jalma nyamperkeun deui ka lawang guha, tuluy nyokotan heula daging manuk anu meunang meulum tadi. Geus kitu dibawa ka jero ku manehna, telepok kadenge deui manehna nyarita ka martali, "Tah ieu daging manuk ya keur dahar heula, da teu kosong teuing beuteungna. Keun diwapan weh ku kuring, cicing anjeun mah," ceuk eta jalma bari ngajowelan daging manuk anu meunang meuleuh, tuluy dihuap-huapkeun ka martali. Ku kituna mah bela eta jalma teh. Sanggeus kitu martali diinuman cai ku manehna. Rengse minuman martali, manehna nyengetan daging manuk anu dipanggang ku regang kai, bari diuk dina salureun batu. Cingogo kituna teh awas bolon we. Poe ka poe martali diurus ku eta jalma, sabab martali can bisa nanaon. Nyelekna mangsa geus teuing teu karasa. Harita martali geus aya saminggu deui cicingna di eta guha teh, jeung jalma anu sarayeung geus ngurus ka manehna. Bari jeung martali mah can apal ka eta jalma teh. Nah saha cenah jeung ti mana asalna? Sabab salah ieu beungeutna eta jalma teh mamake wae taregos. Beuki lila tatu anu aya dina awakna martali mimiti cager deui. Malah mah kulitna oge geus lita ayeuna mah. Anu aya ngan karitapakna we hungkul urut bedog. Dina hiji poe Cirawanci haneut moyan. Harita katenyo martali keur diuk dina batu hareupeun lawang guha, bari moekeun awakna. Teu lila kurunyung kadinya anu datang. Cing horeng jalma anu ditaregos teh anu datang kadinya teh, bari mawa lodong anu geus dieusi ku cai. Sigana wae karek balik ti cai meureunna eta jalma teh. Tuluy lodong disaranekeun dina batu guha. Geus kitu geuk manehna oge diuk. Digireun martali bari pok kadenge nyarita, "Nah kumaha awak anjeun teh geus cager ayeuna?" ceuk eta jalma bari mencrong kana beungeutna martali. "Geus, ayeuna mah geus rada geunah deui awak kuring teh. Tah ayeuna kuring rek nanya ka anjeun, sahari anjeun teh jeung ti mana asalna? Kuring kacidangan nuhunkeunana pisan ka anjeun anu geus nulungan ka kuring saela ieu. Nuhun pisan cicilah." Tema martali bari mencrong kana beungeutna eta jalma anu keur make taregos. "Nya syukur anjeun geus cager deui mah," tema eta jalma. "Nya kuring ayeuna mah geus cager. Tah ayeuna sahari ngaran anjeun teh? Jeung kunaon eta beungeut maka jeung ditaregos wae?" ceuk martali nanya deui. "Ngaran kuring mah Doleng. Lamur teu nyaho teng di mana poho deui. Ari beungeut pangna ditaregos, sabab rumasa beungeut kuring mah goreng. Urut tapak karerab ku seuneu baheula keur leutik. Jadi lain kunaon kuring mah matak pamake taregos wae teh. Sabab rumasa beungeutna goreng, urut kabeulem. Lamun teu ditaregos karunya ka batur. Bisi sarieuna nenyok kana beungeut kuringna." Tema eta jalma anu ngakukeun ngaran si Doleng. "Jadi ngaran anjeun teh Doleng. Syukur atuh. Jadi kuring apal kana ngaran anjeun ayeuna mah Doleng. Ari eta beungeut na kumaha pangna bisa kabeulem teh?" ceuk martali nanya deui ka jalma anu ngaranna si Doleng. "Beungeut kuring pangna bisa kabeulem teh kieu ari caritana mah. Baheula pas kuring keur leutik, lamur kuring aya
sagarombolan jalma anu daratang bari jeung tarungang kuda. Tuluy eta aleutan jalma teh nyarokotan kana harta bandana urang lemur. Atuh sajabana ti kitu lemur kuringnya diduruk ku maranehna. Kaasup imah kolot kuring nu keur dicaricingan ku kuring oge milu dibeulem ku manehna. Kolot kuring dibinasa berata garong sabab manehna mung nyerahkeun bana ka eta jalma. Basa imah dibeulem ku garong, kuring harita teh keur aya di jero imah. Ngantukna kuring ge milu kabeulem ku seuneu. Nya caritana mah kuring teh eling sabab soak nanyo seuneu anu sakitu gedena. Jeung kuring teu kuat sabab geus mimiti karerab ku seuneu. Kuring harita teu inget kana nanaon deui. Nya nyaho-nyaho geus aya di jero guha. Guha anu ayeuna keur dicaricingan ku urang duaan. Tah kitu tembal si Doleng nyaritakeun lalakon hirup manehna kamar tali. Kutan teh kitu nya Doleng. Dedeh teuing atuh lamun kitu mah nasib anjeun teh sarojeng kuring. Ngan kumaha dongengna tangna anjeun jol aya di jero ieu guha teh. Datang tuna oge aya jalma meureun anu geus nulungan ka anjeun Doleng. Ceuk Martali nanya deui ka si Doleng. Nya memang aya jalma anu geus nulungan ka kuring anu salayeung geus haat ngurus ka kuring jeung ngajarkeun elmuna ka kuring. Nya sanggeusna narema elmu ti manehna tiareta kuring mimiti ngintip ka garong anu rek ngararuksa ka tiap lemur ku cara ngebaedog-baedogeun pasuk awi kana beungna atawa awakna garong anu ngahaja. Eta pasuk awi teh geus dibere racun heula ku kuringna. Tah kitu emah si Doleng. Kutan teh kitu nya Doleng. Jadi anjeun boga pangabisa oge geuningan dina ngabaedog-baedogeun pasuk awi ka musuh. Ceuk Martali. Nya sabab diajarkeun ku jalma nu geus ngurus ka kuring. Dari ayeuna nah di mana eta jalma nu geus ngurus ka anjeun teh Doleng? Nah aya keneh atawa geus eueuh jalmana? Ceuk Martali nanya deui ka si Doleng. Aya keneh jalmana mah ngan teuing di mana ayana. Sabab ti baheula ge kitu lamun manggihan ka kuring nyaho-nyaho geus aya di hareupeun kuring teh. Teuing ti mana datangna jeung lamun init sok tara kanyahoan deui leosna. Tembah si Doleng. Kutan kitu nya Doleng. Artina eta jalma teh pangartina lain handap-handap meureun ari kitu mah. Ceuk Martali. Nya tembah si Doleng. Saha atuh nya ari eta jalma teh? Dari ayeuna na kumaha bangna kuring aya di dieu teh Doleng? Kumaha eta dongengna? Ceuk Martali nanya deui ka si Doleng. Kieu ari dongengna mah bangna anjeun aya di dieu ayeuna. Basa peuting kamari anjeun keur dihurup ku garong. Nah anjeun inget keneh teu? Harita anjeun teh geus pada ngepung ku garong. Malah mah geus rek dipaehan sagarupa kapanan. Nya ku kuring jalma nu rek kabinasa ka anjeun teh dibaedog beungna ditiir ku pasuk awi nepi ka binasana eta jalma teh. Malah mah aya batur-baturna oge anu katiir ku awi. Nu tongtongna oge paraeh eta jalma teh sabab kabeh ge pasuk awina geus dibere racun ku kuring. Nu antukna maranehna kalabur ti eta lemur. Sanggeus maranehna kabur ninggalkeun lemur, awak anjeun dibawa ku kuring ka dieu. Tah kitu caritana mah. Tembah si Doleng. Jadi kitu dongengna teh nya Doleng. Kuring sakali nganuhunkeun pisan ka anjeun anu geus daek nulungan ka kuring. Kahadean anjeun moal rek
bapokeun ku kuring doleng. Tari ayeuna nah anjeun daek lamun sakirana ngalatih ka kuring kumaha carana ngulinkeun eta pasek awi sangkankeun kana sasaranna teh doleng. Ceuk Martali, nya teu naon lamun anjeun hayang bisa mah kan ulah ngarasa diluhuran ku kuring nya. Ceuk si doleng, teu naon doleng, dari kangaranan ilmu mah teu disaluhureun, teu disahanapeun, teu dikolot, teu dibudak, sarua wae saela eta ilmu mangpaat keur kahirupan mah doleng. Teu malah Martali, nya teu naon ari kitu mah ku kuring ayeuna anjeun rek diajarkeun nah geus jag-jag gitu awakna. Teu mah si doleng, geus doleng kuring mah geus jag-jag ti kamarina keneh oge. Teu malah Martali, nya hayo tuh urang mimitian diajar ayeuna mah. Teu malah si doleng bari cangkat tina diukna. Pon kitu deui Martali sarua manehna oge nangtung. Geus kitu anu duaan singna leos dinya muru ka haji tempat anu dirasa geunaheun keur latihan. Sanggeus manggih tempatna si doleng timimiti harita ngalatih ka Martali cara ngulinkeun pasek awi, malah malain ngan saukur cara ngambedogeun pasek awi hungkul di warahna teh. Tapi dina cara ulin lahir oge diajarkeun ku si doleng. Kumaha carana luncat ti handap kana saluhur dahan kai. Pon kitu deui sabalikna carana ngajleng tina dahan kai ka handap ku si doleng kami diajarkeun ka Martali. Martali manehna ngarasa kataji ku pangartina si doleng. Sanajan nya ge si doleng teh umurna mah disahanapeun manehna, tapi pangartina jauh aya di saluhureun dirina. Martali manehna oge muji ka jalma nu geus mere elmu ka si doleng. Tangtuna cenah eta jalma teh nu geus ngalatih ka si doleng luhur elmuna. Sabab si dolengna oge anu kacida lumayan ku pangartina. Detik ganti menit, menit ganti jam, jam ganti ka poe, poe ganti minggu, minggu ganti ka bulana teh istuning teu karasa. 3 bulan lilana Martali diajar ka si doleng. Ayeuna mah Martali geus ngawasa kana sakabeh ilmu anu diturunkeun ku si doleng ka manehna. Kocapkeun dina hiji poe harita kira wanci pasosore si doleng jeung Martali katenyo maranehna keur araya di jero guha. Dariuk dina batu bari ngadaharan dukuh jeung pisitan. Teu dilapok kadenge suara Martali anu nyarita ka si doleng. Dari ayeuna narek kumaha keur pilampahan urang satulina teh doleng? Ceuk Martali nanya ka si doleng. Kumaha lamun ayeuna mah urang asup deui we ka lemur. Urang ngintip garong nu rek ngaruksak ka tiap lemur. Sugana tuh ari dikeureuh mah lila-lila ge beak eta garong teh. Teh mah si doleng. Kitu hade doleng. Sabab memang geus jadi kewajiban urang keur nulungan ka urang lemur anu diraranjah harta jeung bandana ku garong. Aya tuh urang ngamitian lumampahan naon doleng? Ceuk Martali. Nya hayu. Teh mah si doleng. Geus kitu anu duaan carangkat tina diukna. Tuluy kaluar ti jero guha. Sanggeus araya di luar anu duaanna leumpang ninggalkeun guha rek ngajug-jug ka pilemuran. Maksud jeung tujuanna eueuh deui tintang tirek ngintip garong anu salai sok nyieun karusuhan di jero lembur.
Cag urang tunda heula lalampahanana Martali jeung si Doleng baraya nurek mandaratangan deui ka Pilemburan pikeun ngahalangan kana pagaraweanan si Baron jeung pada baturna. Ayeuna urang nyaritakeun heula Supala jeung si Sudil sanggeus maranehna menang idin tina jadi kolotna jeung lareureuk heula menang 2 poe mah di lemburna. Supala jeung si Sudil narulikeun deui lalampahanana kaluar ti jero lembur rek neangan ki balung wesi jeung pada baturna anu salai ieu geus ngieun karuksakan ka lembur jeung ngabinasa ka jalma-jalma anu teu daek nadunan kana kaharayang manehna. Jerawanci pecat sawet Supala jeung si Sudil katenyo keur araya dina saluhureun tonggong kudana. Kituna teh bari ngalumpatkeun kuda di jalan satapak muruk ka tebeh wetan. Sanggeus ngalewatan sabaraha lembur lilana. Supala jeung si Sudil anjog ka hiji tempat. Di eta tempat diparalakan ku tangkal awi. Kuda anu tadina keur ditegarkeun teh ku Supala ayeuna mah ngalaunan leumpang kawas biasa. Teu lila ti harita reg kuda eureun jerut anu duaan tarurun tina tonggong kuda tuluy leumpang muru kana dapuran awi anu araya di dinya. Baik Supala jeung si Sudil dariuk tina sanapeun tangkal awi. Geus kitu anu duaan ngaluarkeun heula cai nginum anu menang marakal ti imah leguk ngarinum meni ngaleklek tayohna wae ngarasa harana angeun meureunana. Teu lila ti harita kadenge sora si Sudil anu nyarita ka Supala, "Lah, geus tepi ka mana ayeuna urang lumampah teh nya? Kurasaan mah sanggeus jauh urang ninggalkeun lembur teh lah." Cek si Sudil barejeng mencrong kana beungeutna Supala keur ngarasakeun geunahna angin anu nebak kana awakna. Teu lila pok kadenge Supala nyarita, "Teuing atuh Dil, kuring teh apal. Nah geus nepi ka manana mah urang lumampah ayeuna teh. Sabab eueuh lembur geuningan di dieu mah. Jadi eueuh jalma nu bisa ditanya ku urangna Dil." Tembal Supala, "Lain uing mah geus teu sabar hayang buburu panggih jeung eta komplotan garong teh lah. Sababna karunya ka urang lemur anu tuluy-tuluyan digarang wae kapanan ku maranehna. Jadi hirupna teh areueuh katenangan jeung kanyamanan. Ari kitu mah lamun sing panggih mah teu burung ditekean kuring mah hiji-hiji lah." Cek si Sudil, "Nya emang karunya kuring Dil ka jalma-jalma anu geus dirarampas kamardekaan hirupna ku eta komplotan garong teh. Ayeuna mah urang neangan we heula, urang teangan we heula ku urang jalmana. Datang tuna oge ari kulila mah kapanggih meureunna Dil." Tembal Supala, "Sigana mah lamun uing boga ilmu kawas ilaing lah kenah meureunana tapi teangan we kuing mah sorangan eta komplotan garong teh." Cek si Sudil, "Nya Dil, tapi tetep sanajan nya ge urang teh luhur ku ilmu kasebutna cek batur mah. Tapi anggar ari ka batur mah ulah rek nganggap remeh. Sabab urangna can nyaho kapanan kana kakuatanana anu jadi lawan. Bisi engkena malah matak jadi cilaka keur ka urangna Dil. Ayeuna mah aya urang lempang dewe mumpung gerada ieuh meusan nya." Cek Supala bari cengkat tina diukna dituturkeun ku si Sudil. Geus kitu anu duaan nyalampurkeun deui kana kuda tuluy marancat kana tonggongna. Sanggeus araya dina saluhureun tonggong kuda. Kuda ku Supala mimiti dilempangkeun deui. Ayeuna mah henteu kawas tadi kuda teh lompatna.
beki lila anu duaan beki jauh di tempat anu tadi. Sanggeus ngalewatan pasawahan kog Supala jeung si Sudil anyog ka hiji lemur. Eta lemur katanya kudu duaan mah menitiisieun. Sanajan nya ge teu beurang jika neueuh pangeusina. Arag Supala ngeureunkeun kudana tuluy nitenan ka sakabeh kaayaan anu aya di dinya. Breh ku Supala katenya dihareup beh kencangeun manehna aya hiji tempat anu sakuring bungkingna dipager ku awi. Teu lila pok kadenge Supala nyarita ka si Sudil. Dil, namun asa tiisieun kieu ieu lemur teh nya. Kamarana pangeusina? Ceuk Supala bari panonna mah tuluy mencrong ka tempat anu sakuring bungkingna dipager ku awi. Maling keur di Karabon keneh atawa di Sarawah meureun lah. Aya kieu mah dan beralih ka imahna eta jelema teh. Untuk itu paling keur harees meureun di imah. Tembal si Sudil. Nya Dil, sigana mah keur di Karabon keneh meureun. Tapi kuring teh asa apal ka ieu lemur teh Dil. Asa kungsi cicing di dieu baheula. Ceuk Supala bari tuluy mancrong ka tempat anu dipager ku awi. Nairaha kitu ilaing kungsi ka dieu lah. Apanan sakanya uing mah ilaing tara init-initan ka mamana ari lain jeung uing mah jeung da tara init kanu jauh ti balog ge toh ari lain kaleuweung hideung mah kapanan. Ceuk si Sudil. Nya Dil, tapi nah di mana ieu teh nya? Sabab kuring asa kungsi cicing di dieu rasaan mah Dil. Ayeuna mah urang turun heula we. Urang bari ngiyuhan di tempat anu rada ieu tuh Dil. Ceuk Supala bari jeung turun tina tonggong kuda dituturkeun ku si Sudil. Geus kitu Supala leumpang muru ka tempat anu dipager ku awi. Sanggeus aya di eta tempat Supala kadua dampal leungeunna nyepeng kana pager awi anu aya di hareupeun manehna. Aneh, dina ingatan Supala jolobruh breh kajadian belasan tahun ka tukang mangsa manehna keur leutik baheula. Gebeg Supala ngarenyan tuluy mencrong ka sajeroeun pager. Teu karasa cepanon manehna jauh nyurucud maseuhan kana pipi. Bari jeung kadua leungeunna mah anggar nyepengan kana pager. Si Sudil barang nenyo Supala sarupa kitu. Manehna teu ngartieun kana naon rupa anu kajadian. Tuluy si Sudil leumpang nyamperkeun ka Supala. Sanggeus deukeut pok kadenge si Sudil nyarita. Kunaon ari lain teh na? Jol ngacelakeun cai panon? Atagerna awak tah kumaha? Ceuk si Sudil bari mencrong kana beungeutna Supala. Lain Dil, kuring mah lain tegarna awak, tapi kuring inget ka mangsa kuring keur leutik. Basa kolot kuring arayak keneh duanana. Nya di dieu pisan imah nu jadi kolot kuring teh Dil. Jeung kuring baheula teh di tempat ayeuna anu keur dicaricingan ku urang. Gitu Dil. Tembal Supala. Jadi anak kitu mah ieu tempat teh urut imah caricingna ilaeng jeung kolot ilaeng baheula gitulah. Ceuk si Sudil. Nya Dil, kitu pisan. Tembal Supala. Mantos atuh ari kitu mah uing ge milu ngarasakeun ka ilaeng lah. Nari ieu teh lemur naon kitu ngaranna? Ceuk si Sudil nanya deui ka Supala. Ieu teh lemur Cijamparing ngaranna mah Dil. Tempat banjar karang pamidangan kuring baheula. Jeung tempat panganjerkanan anu jadi kolot kuring. Tembal Supala. Jadi lemur ieu teh ngaranna lemur Cijamparing nya.
Tari ayeuna rek kumaha atuh la, cek si Sudil. Ayeuna mah hayang nyaho urang nepungan heula Pak RT anu aya di ieu lembur dieu. Kuring rek nanyakeun, nah saha ayeuna nu ngurus ieu urut tinggal kolot kuring teh? Tembal Supala. Oh nya hayu atoh. Urang kaya mana Pak RT heula ayeuna mah la. Tembal si Sudil. Nya Dil. Sugana tuh diharepang hijang jelema. Jadi meh bisa nanyakeun ka manehna. Nah di mana imahna Pak RT teh? Ceuk Supala. Geus kitu anu doaan sing laleos sidinya. Lempang murungetan. Maksudna mereka imahna Pak RT heula. Anu aya di lembur eta. Di kajauhan nudoaan ka tenyo. Seorang jalma anu keur lempang muru kadinyakeun. Kituna teh bari jeung memanggul pacul eta jalma. Sigana wae karek balik ti sawah berenang. Sanggeus eta jalma dihareupeun Supala. Tuluy Supala nyamperkeun ka manehna bari pok nyarita. Punten Mang, kuring rek ngaganggu heula waktosna sakedap mah. Ceuk Supala atuh reg eta jalma teh ngaraneg. Tuluy mancrong ka Supala. Geus kitu pok kadenge manehna nyarita. Nyorek aya naon jang? Cek eta jalma anu katelahna Mang Kidi. Kieu Mang, kuring teh bade tumaros ka Mamang. Dupi bumina Pak RT anu aya di ieu lembur. Kapalih mana pami ti dieu Mang? Cek Supala bari mancrong kana beungeut Mang Kidi. Oh ujang teh nanyakeun ieu mana Pak RT? Tunu itu ieu mana Pak RT mah jang? Anu dihareupeun buruan di mana teh aya tangkal sirsak jeung kasemek. Tidak ge katempo kapanan jang? Tema Mang Kidi. Nu eta nya Mang. Mohon nuhun pami kitu mah. Cek Supala. Nya sami-sami jang. Lain ngan Mamang teh rek nanya heula ka ujang. Nari ujang teh saha jeung ti mana? Sabab asa kakara nempo Mamang mah ka ujang doan teh. Cek Mang Kidi malik nanya ka Supala. Ngaran kuring mah Supala Mang. Kuring anakna Ki Marta. Tema Supala. Ki Marta anu pamajikanna teh Nyai Lasmi kitu jang? Cek Mang Kidi. Nya Mang. Tema Supala. Jadi anak itu mah ujang teh anakna Ki Marta jeung Nyai Lasmi. Cek Mang Kidi nanya deui ka Supala. Mohon Mang. Tema Supala. Bu, hutan hidup teh anakna Ki Marta jeung Nyai Lasmi. Mending sagede kieu deui ayeuna mah geuningan hidup teh jalu. Cek Mang Kidi bari ngecageun heula paculna. Geus kitu gabrug nangkep kana awakna Supala. Bara Sunda mengusaki heula hancagarapan dongeng dina jejer carios Jawara ti Leuweung Hideung bagian anu ke-14. Salo bagian anu ke-15 na kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mangaturkeun kana sagarupi perhatosanana nyungkeun diapunten milih wae seueur kakirangan dina midangkeunna. Mang saja pamit kesadayana lujeng kantun per mios.